kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Mandona impika kalutfihi angkodari fadalika likupuri nadori. Saha anu menyangka yen kalembutanana Gusti Allah lepas tina papastena, mangka eta sangkaan anu saperti kitu teh menunjukkan tina pendekna akal pamikiranana eta jalma. Lamun anjeun menyangka yen papasten anu ditetepkeun Gusti Allah ka diri anjeun saperti anu rupana bala bencana atawa musibah, lamun anjeun menyangka yen eta bala bencana, yen eta papasten anu saperti kitu teh lepas tina kalembutanana Gusti Allah, mangka sangkaan anjeun anu saperti kitu teh eta menunjukkan pendekna akal pamikiran anjeun. Jeung eta nunjukkeun yen anjeun teh teu mengenal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sababna? Sabab lamun anjeun bener-bener berpikir kalawan pikiran anu caang, kalawan pikiran anu jernih, niscaya bakal ebreh dina akal pamikiran anjeun yen saestuna naon wae anu rupana bala, naon wae anu rupana musibah anu ditakdirkeun terjadi ka diri anjeun dina kahirupan anjeun di ieu alam dunya, eta sadayana teu lepas tina kalembutanana Gusti Allah. Teu aya takdir Gusti Allah anu lepas tina kalembutanana Gusti Allah. Contoh, misalnya anjeun ditimpa ku suatu bala atawa ku suatu musibah anu rupana panyakit, sehingga ku tumibana eta panyakit, mangka anjeun jadi jalma anu gering secara dohir. Tadina eta papasten anu rupana bala, anu rupana gering jasad, sabenerna mah dina eta geringna anjeun teh teu lepas dina kalembutanana Gusti Allah. Artina dina eta geringna anjeun teh terdapat kelembutanana Gusti Allah. Sabagian tina kelembutanana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu marengan anjeun dina eta bala anu rupana gering, anu rupana panyakit, di antarana nyaeta menghadapna anjeun ka Gusti Allah kalawan tobat, kalawan tadoru, kalawan munajat, kalawan zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab lamun nalika keur sehat mah anjeun teh misalna dina soal barang dahar wae teu pati peduli kanu halal, teu peduli kanu subhat, teu peduli kanu haram, pacampur pacorok asup kana beuteung anjeun. Anjeun oge teu peduli mana anu bergizi, mana anu teu bergizi, mana anu sehat, mana anu junk food. Tuluy dina segi tobatna nalika keur sehat mah anjeun teh osok nyapelekeun kana dosa-dosa jeung osok menunda-nunda kana tobat. Tuluy dina segi elingna ka Gusti Allah
nalika keur sehat mah anjeun teh tepati eling ka Gusti Allah. Tuluy dina segi munajatna keur sehat mah boro-boro hayang munajat da salat wae belang betong. Heueuh. Tuluy datang ka diri anjeun bala anu rupana panyakit, nyaeta anu ngarobah kaayaan awak anjeun tina sehat jadi gering. Tuluy keur dina kaayaan gering timbul jorojoy dina hate anjeun untuk menghadap ka Gusti Allah, seperti melalui tobat, melalui zikir jeung munajat jeung sajabana. Tah tergerakna anjeun untuk menghadap ka Gusti Allah, untuk eling ka Gusti Allah melalui tobat, melalui zikir jeung munajat, eta teh mangrupakeun wujud tina kalembutanana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Didinyalah nyatana yen saestuna di dalam bala itu terdapat kelembutanana Gusti Allah. Sabagian deui tina kalembutanana Gusti Allah anu terdapat dina bala anu terdapat tina panyakit anu menimpa anjeun, nyaeta dicabutna tina diri anjeun kakuatan untuk berbuat maksiat. Anjeun teh nalika awakna keur sehat mah kuat untuk migawe berbagai macam maksiat. Kadang-kadang ngomongkeun kagorengan batur di sisi jalan, kadang-kadang main slot, kadang-kadang taruhan geng, taruhan main bola, taruhan ngadu hayam, kadang-kadang cuci mata jeung cubuk cabak ka awewe, kadang-kadang nonton dangdutan bari nginum oplosan jeung sajabana misalna. Tuluy datang panyakit sehingga awak anjeun jadi gering. Tanalika keur gering mah anjeun teh teu boga kakuatan, eueuh kakuatan, teu bisa ka mana-mana, teu bisa migawe maksiat, bisana teh ngan ngaringkuk hungkul di jero kamar. Tagu ayana eta gering teh mangka anjeun jadi eureun tina migawe maksiat. Ari eureun tina maksiat alus atawa goreng, alus tadi dinyalah nyatana kalembutanana Gusti Allah. Ku ayana eta bala anjeun jadi eureun tina migawe maksiat, mangka ngeulengkeun anjeun tina maksiat teh eta mangrupakeun wujud tina kalembutanana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabagian deui tina kalembutanana Gusti Allah dina bala seperti anu rupana gering, anu rupana panyakit, nyaeta berhasilna amal batin. Ari nu dimaksud amal batin teh contona saperti ridho jeung sobar. Ari amal batin teh leuwih utama tinimbang amal dohir. Hiji amal batin lamun dibandingkeun jeung loba amal dohir, kadang-kadang timbanganana leuwih berat, kadang-kadang nilaina leuwih gede hiji amal batin daripada amal dohir anu loba. Anjeun kena ku panyakit tuluy anjeun nyaho kalawan sadar yen eta panyakit teh pepasten ti Gusti Allah, tuluy anjeun ridho jeung sabar kana eta pepasten, sehingga hate anjeun jadi lapang, hate anjeun jadi nyaman kana eta takdirna Gusti Allah.
Lamun ente seperti itu, maka ente telah berhasil mengamalkan amal batin anu rupana ridho jeung sobar. Anu eta amal batin teh leuwih alus jeung leuwih gede daripada lobana amal dohir ente anu cantang tu ikhlas. Mata kanyahokeun ku anjeun bahwa merasa nyaman dengan takdir Gusti Allah itu adalah merupakan suatu ibadah tingkat tinggi, merupakan salah satu tina puncakna ibadah ka Gusti Allah. Ta eta amal batin anu puncak teh anu nilaina luhur teh ku kalolobaan jalma mah gagal dipigawe. Jadi dengan adanya bala, maka anjeun jadi jalma anu berhasil mengamalkan amal batin anu nilaina leuwih luhur, anu nilaina leuwih gede, anu timbanganana leuwih berat daripada amal dohir. Tak berhasil na ente migawe amal batin anu saperti kitu, eta teh mangrupakeun wujud tina kalembutanana Gusti Allah. Dawuhanana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kaula ningali amalna Abu Bakar ditimbang jeung amalna sakabeh umat kaula. Amalna Abu Bakar lebih berat daripada amalna sakabeh umat kaula. Beratna timbangan amal Abu Bakar lain ku sabab loba salatna, lain ku sabab loba puasana, tapi ku sabab aya sesuatu dina jero dadana. Tak ayana sesuatu dina jero dadana Abu Bakar teh eta mangrupakeun isyarat kana ayana amal batin. Jadi lamun ente ditimpa bala seperti ku panyakit, tuluy ente iman, ente percaya yen eta papasten ti Gusti Allah, tuluy ente ridho jeung sabar kana eta papasten, sehingga ente nyaman dengan eta papasten Gusti Allah, maka eta teh geus mangrupakeun amal batin anu timbanganana leuwih berat daripada amal dohir. Ta eta teh sabagian tina kalembutanana Gusti Allah. Sabagian deui tina kalembutanana Gusti Allah Subhanahu wa taala dina papastenna anu mangrupa bala saperti geuring nyaeta inget kana maot. Nalika awak keur sehat mah ente teh boro-boro inget kana maot. Ari awak keur sehat mah teu inget kana maot. Nalika awak keur sehat mah ente teh teu inget kana maot, sehingga ente berperilaku seakan-akan ente akan hidup 1000 tahun lagi, seolah-olah ente akan hidup di dunia salawasna. Tapi begitu datang penyakit, begitu anjeun ditimpa ku gering, maka didinya anjeun jadi ingat kana maot. Didinya seakan-akan anjeun ningali yen maut itu sudah di depan mata, sehingga perilaku anjeun berubah. Kegering mah anjeun teh jadi loba nyebut pangeran, jadi loba istighfar, jadi loba munajat ka Gusti Allah ngadeuheus minta hampura tina segala dosa jeung kasalahan.
Ta ingatna ente kana maut eta teh mangrupakeun wujud tina kalambutanana Gusti Allah. Ari inget kana maut eta sabagian tina ibadah. Bahkan loba anu jara diwali gara-gara sasakalana inget maut. Ari jama anu inget kana maut mah prinsip hirupna teh sapoeun manehna berpandangan bahwa hari ini adalah hari terakhir dia hidup di dunia. Dia berperilaku seakan-akan isukan erek maut, sehingga manehna bergegas melakukan amal-amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Namun aya sesarizki tina kabutuhanana tara dikumpul-kumpul tapi gewat diinpakeun di jalan karidoan Allah. Jeung lamun boga duit anu jumlahna cek batur mah saeutik tapi cek manehna mah loba. Boga duit 100 tejang cek nu inget kana maut mah cek jama anu hirupna sapoeun mah sakitu teh loba. Sabab kabutuhanana sapoe ngan ukur 50 misalnya. Jadi euwihna anu 50 memehna pika iba geus dibikeun ka batur kanu butuheun. Ta eta teh aya jang wali anu cara hidupna saperti kitu. Manehna hirup untuk sapoeun. Ta eta teh mimitina tina inget maut. Bahwa Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam kantos ditaros ku para sahabat, ya Rasulullah, naha aya jalma anu mautna sanes di medan perang tapi direbetkeun kana golongan para syuhada. Ari golongan syuhada teh nyaeta golongan jalma anu mati syahid. Golongan jalma anu mati syahid kaasup kana golongan jalma anu di akhiratna aya dina darajat anu luhur. Sebagian tina bukti kaluhuranana jalma anu mati syahid mah bisa asup ka sawarga bighairi hisab, tanpa dihisab. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad aya jalma anu mautna lain di medan perang, manehna maut dina kasur anu empuk tapi di akhirat kasup kana golongan para syuhada. Sahabat naros deui, saha jami anu sapertos kitu teh ya Rasulullah? Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, man dzakara maut kulla yaum isrina marrah. Nyaeta jalma anu inget maut dina sapoe 20 kali. Ta eta jalma sok sanajan mautna dina luhur kasur anu empuk tapi di akhirat diasupkeun kana golongan jalma anu mati syahid. Ta eta sabagian contoh tina kalambutan-kalambutanana Gusti Allah anu menyertai takdirna anu mangrupa bala atawa musibah. Jadi ering-ering ku ente teu aya takdir anu tumiba ka ente anu lepas tina kalambutanana Gusti Allah. Makanya salah satu perkara anu bisa bikin ente merasa ringan, merasa nyaman dengan bala dengan musibah, yaitu ente mengetahui, ente meyakini bahwa bala yang menimpa ente itu adalah takdir Gusti Allah. Dan ente mengetahui dan meyakini bahwa takdir Gusti Allah itu tidak lepas dari kalambutanana Gusti Allah.
Kalau ente menghadapi bala dengan kenyataan diri anu seperti itu, maka bala apapun, musibah apapun yang menimpa ente, ente akan merasa ringan. Nuka duana, ente mengetahui dan meyakini bahwa bala itu adalah sebagian tina kiparat. Hartina mengrupakan alat atau sarana untuk membersihkan diri ente tina karat-karat dosa. Dengan demikian melalui musibah, maka dosa-dosa ente diampuni ku Gusti Allah. Artina ku ayana musibah, ente jadi menang pengampunan Gusti Allah. Ari menang pengampunan Gusti Allah alus atawa goreng. Ari menang pengampunan Gusti Allah bunga atawa henteu. Tak kitu. Nu katilu, bala dan musibah itu merupakan batu loncatan pikenaikeun darajat ente di sisi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, baik darajat dunia maupun darajat akhirat. Artinya dengan bala bencana, dengan musibah, derajat ente diangkat ku Gusti Allah tina derajat anu rendah kana derajat anu luhur. Ari diangkat derajat ku Gusti Allah alus atawa goreng. Ari diangkat derajat ku Gusti Allah bunga atawa henteu. Gitu. Dawahan Kangjeng Nabi, di negeri akhirat teh aya tempat anu posisina aya di luhur. Eta tempat teh eueuh tihangan, eueuh tanggaan, ngalayang di awang-awang, ibarat istana di atas awan. Para sahabat bingung naros ka Kangjeng Nabi, kumaha carana naik ke tempat eta. Dawan Kangjeng Nabi alaihi wassalam, maranehna naik ke tempat eta ku cara ngapung seperti burung. Ditaros deui ku sahabat, eta tempat teh kanggo saha ya Rasulullah? Dawan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalam, li ashabil balaya wal gumum wal humum wal amrod. Eta tempat teh disayogikeun nyaeta kerjama-jama anu di dunyana sering ditimpa ku bala, sering ditimpa ku kanalangsaan, ku kabingungan jeung ku panyakit. Luka opatna nu bisa ngaringankeun ente nalika ente keur aya dina bala, keur aya dina musibah, nyaeta ente inget ka jama-jama anu menang musibah, anu menang bala, anu eta musibah eta bala na teh leuwih gede tinimbang anu menimpa ka ente. Misalna ente mah cuma kena ku panyakit flu, cuma kena ku panyakit rieu, ku masuk angin, ku salesna. Batur mah aya nu kena ku panyakit jantung, aya nu kena ku panyakit liver, ku panyakit ginjal, ku panyakit tumor, ku kanker jeung sajabana, bahkan aya nu komplikasi, aya nu borongan, segala penyakit aya. Batur mah balana teh leuwih berat daripada ente heueuh. Lamun ente inget kadinya, nyaeta ka jama anu ditimpa ku bala anu leuwih gede, mangka hal eta bisa ngaringankeun ente nalika ente keur aya dina bala.
Jadi ayana ilmu dina diri ente akan membuat ente menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah, lebih nyaman dalam mengarungi kehidupan dunia. Matak ente kudu jadi jama anu berilmu. Jeung ari ilmu anu pangheulana diwajibkeun, anu pangheulana kudu dikanyahokeun ku ente teh nyaeta ilmu mengenal Allah, disebut ilmu ma'rifatullah. Jeung sabagian tina ilmu mengenal Allah adalah ente mengenal kana kalembutanana Gusti Allah. Jeung ari sabagian tina kalembutanana Gusti Allah tajali dina takdirna, baik takdir anu mangrupa bala, baik takdir anu mangrupa nikmat. Eta duanana teu lepas tina kalembutanana Gusti Allah.